Pangde sareng kuring nihayatul halipah dina acara Warta Sepantar. Warta anu kahiji nyaeta naikna pelumus sampah di lingkungan desa Pangliran. Di zaman kiwari, Kak Maman kaseueur anu ngobungkus plastik sareng anu sanesna. Contona kamar barudak sapertos ciki, kaleutan, jeung sajabana. Tapi barudak anu saatos jajan tara micen ka tempat sampah. Tapi seueur micen di mana-mana. Jalan Buni Asih, Senen, 10 Februari 2020, tos dipadatan ku sampah. Sampah jajanan barudak teh tos aya di mana-mana, sapertos ciki sareng urut kaleueutan. Ku barudak teh sok dipicen di mana-mana. Bakat loba teuing sampah di Jalan Buni Asih ku ibu-ibu sareng ku bapa-bapana sasampahna digunukeun. Da saurna teh setiap dinten Minggu sok aya bapa-bapa nu sok nyanakan sampah. Pemirsa, mun sakieu bae warta nu tiasa ku simkuring didugikeun. Simkuring nihayatul halipah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.